Kang Pendi. Nah kunaon siga nu aral kitu? Dua Kang teh para rusing teh. Nah pusing kunaon gitu? Pusing kunaon tuh jadi pikiran we atuh tuh tadi. Asa teu kaharti. Ieu geura ieu kupingkeun nya. Capek hate mun dipikir sok teu geunah. Mun dipikir matak owah neng nani ningkah saraka banda dipake alun tahan. Ae horeng boga pikir gitu. Nya Baingan atuh menik umum rumahku. Loream Pada melan baut bari mebeut ketuk. ari keur para rusing Itu geura bajarkeun abdi cenah cala culu. nya lah Cidik manehanana. Kieu geura kupingkeun nya. Kajeuna balik ngaligincing suka mulang. Ngalong kawang. jadi kitu Sono bogo geus kalakon antarkeun eta kana asalna bongana baheula di penta jika lebih buru-buru pagat gi tepana sarang memang cik teu kumaha deui. mere duit eta balanja diri pisan gini teu cukup dirduaan kajeuna budak minta jajan eta teu mere mah kala nyarita Pinter sorangan oge meupeus geuang mun amak hayo nyabin ka barudak baju kampret keur hiji-hijina teh bisa saa atuh ngamak ka akang mah ka akang we entong make nyesah baju mangkaning baju teh can punah ieu teh ah udah ambak mah nya ambak we naon we nu aya kieu ning nani geuranya ieu teu ngidinan mun rek balik da kami teh gede durian berduriat teh kayaknya moal pegat mikasono kajeun pae patunjang-tunjang najan loba kergan tina sudah mau menangkeun sarua kami mah ingis kaduhung nyeneng nani sok sieun barudak begang Ita bari toge nanyama bari erangi gini Horia sidi tampik pada abdi tercinta ngan saukur ku pamaksa cek saha dipaksa kami oke kawin soteh ka manehna di jurung-jurung nah atuh make daek udah dipaksa teu meunang nu usaha di jurung-jurung teh Bapan teh batur kapan bareto anjeun nu kaduyung da kami mah hungkul bingung kieu kiranya ayeuna mah ieu cik sing boga eraku dengan mun teu luas
entong nyerahkeun alah moal atunya neneng tong nyana pucuk tigirang kapan abdi sok ngelehan tara bedang dacara kami matulus mulang tapi gerak meuli gelang tong somong carita bedang wang telah sakitu keur gede utang najan kekeh anjeun hayang kesamo menangkeun bujang Mang Pendi kumaha lamun Mang Pendi ngarasula ari kitu mending oge jadi duda dira antong bisi ku batu lalu gina abdi mah geus bosen ngaulaan Mang Pendi teh paingan isu terik sore pada hayang geura lalagasan hayang jadi rana tong habis ku batu ieu kieu neng nani geure ieu cing kumaha sok ngagampang pepegatan pan kudu make aturan lebih ge nanya alasan urang arek pepegatan naon nu jadi lantaran pan era mere jawaban neng nani lantaran papa lain alasan kami mah nak kunaon teu ngingetkeun nya hirup teh sakit keur loba kakurang ieu awewe nya da Mang Pendi mah pagawean we nyarekan ka pamajikan teh geuning basa meta geula ceurik perineng trewelan atuh da kabinta ku batur diusahakeun teh geus kami pusing ayeuna mah na pusing kunaon atuh kieu ye gerenya ieu Bas tah banda gera bawaan ulah aya anu tinggalin na kudu mawaan naon atuh Mang Pendi abdi teh seeng tah bawa atel tok tah seeng geus butut kudu dibawa kun bae lumayan di ditu tok budak tah bawa ke kami nuturkeun paneuri sok teu pugu lamun kekeh arek ngulang moal arek mika berat tapi rasakeun di hati na kumaha kitu mau menang nu cara engkang yeuh neneng ari kitu tapi ulah wakai